Coba-coba nyen pempek ari pek teh berhasil besti. Ari rasa mah nyeungeunah cek sorangan teuing cek batur mah. Ieu teh tadi teh saparapat lauk giling ulah nanyakeun ieu lauk naon teu apal abi ge ngaranna naon pokona mah nu aya di tukang giling lauk nu eta dibeuli. Bumbuna mah biasa we uyah pecin royco bawang putih bubuk. Ieu teh lauk saparapat teh abi mah acina teh saparapat besti. Ah teuing kita bisi salahnya tong diturutan urang oge ieu teh sieun gagal sebenarnya mah. Geus diasupkeun bumbuna ayeuna digalokeun we sina rata nya. Geus kitu asupkeun acina saparapat urang mah teu dicaian ieu teh besti soalna kan laukna teh geus digiling di tukang giling jadi aya campur cai teh geuningan. Tuluy kan make leungeun besti ngagalokeun ngarah ka aduk rata. Tuluy we galokeun sing nepikeun ka rata ka campur we pokona mah. Geus kitu urang mah hoream ngabentukna da hese ieu teh nya can bisa rek di kieu-kieu we jiga baso tinggal dibuleud-buleud bae da geus digoreng mah meureun engke tinggal ngabeulahan da sarua-rua keneh. Ieu mah pan percobaan nu penting mah rasana sarua teu jiga empe-empe kitu bae bentuk malah rek kumaha oge. Tangulumna teh sing rada lila besti sing nepikeun ka ngapung pisan sing nepikeun ka asak we pokona mah urang ge kamari rada tahro euy jerona. Kurang lila meureunan nyaho tahro teu atah di jero tahro teh. Pokona mah lamun geus asak jahitan tuluy tuuskeun. Tah ieu urang carita teh nyieun cuko cenah tapi da gulanana teh ningan gula kieu di urang mah nya kuduna teh nu hideung cenah cuko mah alusna teh gulana teh. Tadi teh sakacampleng urang teh ngulubkeun gula jeung asem terus disaring tadi teh geus ngagolak teh ngarenos we bawang bodas jeung cengek hejo. Bari jeung asa kurang kentel gulana teh cekeng teh ieu teh digulaan deui. Uyahan kade poho cukona nya. Cik ayeuna urang gorengkeun nya ieu teh heueuh alus geuningan euy barareukah digoreng mah. Urang asaan heula besti asa gede hate kana rasana mah ieu teh urang bontengan cenah meh ala-ala. Heueuh ala-ala pempek Palembang kitu. Lamun ngeunah mun kapake ku salaki erek nyieun deui sing loba da salaki urang mah beuki pisan kana pempek teh. Dari segi tekstur empe-empena ceuk urang mah ngeunah ieu teh besti meujeuh empuk lain teuas ieu teh empuk bener. Laukna oge karasa ngeunah komo lamun ku lauk tenggiri nya ieu mah lain lauk tenggiri cek engge teu apal ngaranna tadi teh teuing lauk naon. Ngan lamun cukona ieu teh salah gula kuduna gula anu hideung pekat.